Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh ke Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-68 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh ke Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-68. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Nya Ari Andika teu percaya mah lamun kuring langlang jagat teu naon kirai getih ngan anu penting Andika ulah tuluy-tuluyan we nuduh kuring geus ngiwat Raden Surya ku ngalempengkeun masalah eta oge leuwih ti cukupikeun kula soal percaya jeung henteu mah kuring teu naon teu dianggap langlang jagat oge kirai getih cek Bajing Sudraji tandas dina nyaritana. Da memang dewek can percaya lamun Andika silanglang jagat deuleu rupa mah bisa ceples tu beda jeung ucing pan sarupa jeung maung jadi mun aya ngabuktikeun yen Andika bener silanglang jagat memang kudu dijajal heula tarung jeung dewek sadeuleu juri temal kirai getih manehna tetep can percaya mun jalma anu kiwari aya di hareupeunana silanglang jagat rupa mah bisa sarua atau persis tapi buktina mah can puguh cek kuring oge soal percaya jeung teu mah teu naon teu kudu dibuktikeun ku tarung sagala anu penting sagala tuduhan Andika kudu digugurkeun ayeuna keneh ngarah teu ngudag-udag kaula wae tandas Bajing Sudraji sorot panonna seukeut alahbatan mata pedang cuy tetep sagala oge kudu dibuktikeun ku tarung sabab urang salaku insan jawara deuleu nah bener Andika langlang jagat atawa jalma sabluk anu kabeneran rupana mirip si langlang jagat nya terserah Andika we kirai getih mun Andika keukeuh hayang tarung jeung kaula heug tong asa-asa deui sok geura taker ilmu sapinuhna
nepi ka ngetrukeun ajian rakah gunung milik Ki Sudawirat deuleu. Cek Bajing Sudraji semunantang. Waduh, legeng oge sia deuleu jurig. Polontong pisan, maneh make jeung nangtang dewek ngaluarkeun ajian ramka gunung sagala. Ye, tong boro dewek samat ngaluarkeun eta ajian deuleu. Dalah kakarak dewek ngagunakeun ilmu bedug karang oge, maneh moal bakal mampu ngalawanan dewek sejurig. Tandas Kirai Getih pinuh percaya diri. Sro sabaraha lengkah mahna maju ka hareup, beungeutna dangah nembongkeun rasa jumawa gede hate. Mata kitu oge bubuhan mahna yakin mun jalma hareupeunana lain silanglang jagat Bajing Sudraji. Nyapek terserah Andika we hayangna kumaha Kirai Getih, kuring mah ngiluan kumaha ka hayang Andika. Singkat Bajing Sudraji, tenang pisan teu nyerikeun rek tarung. Dar urang buktikeun ku cara tarung sia jurig. Mun nya sia langlang jagat, tangtu ilaing bakal bisa nandingan ilmu dewek sia jurig. Sat. Cacap nyarita kitu Kirai Getih ngareret ka para jawara nu tukang ngeunana. Laju marentah, sok para kanca leuwih hade malundur heula. Keun ieu si jurig diluwuri setan mindah rupa anu akon-akon ngaku langlang jagat urang bereskeun ku dewek. Malundur berelah anu lega. Hayo langlang jagat mamalihan urang tarung pikeun yang hareupan jurig model kieu. Keun dewek anu rek merenanana ari marane masuk mending mundur we para kanca, ulah ngaganggu bisi kasebut Getih. Surti kana parentah ti Kirai Getih, 10 urang jawara kaasup tangku Raja Pasai ngoleset malundur ka tukang ngajauh. Geus pada surti mun tarung campuh tarap linuhung moal bisa dihindar deui. Set katenjo Kirai Getih mancuhkeun kuda-kudana. Napasna seetik ditahan pikeun ngadorong hawa waduk karang kana sakujur awak. Seetik-seetik kelir kulit Kirai Getih jadi semu kahideung-hideungan. Jadi tanda ilmu waduk karang geus diwatek sagemblengna ku Kirai Getih. Nah kalah gitu wae sia jurig. Lain tatan-tatan saya gat tarung pikeun nada gempuran dewek sia jurig. Sentak Kirai Getih meureun asa disapirakeun. Pedah Bajing Sudraji teu ngarobah sikap, teu ngawangun pasangan, teu katempo ngawatek tanaga jero. Nah kalah loba nyawad ka batur, teu kudu ngatur, teu kudu ngilu ngatur kuring sagala dina cara tarung mah. Anggur pikirkeun mah diri Andika bisa moal ngasupkeun panarajang ka diri kula. Teteg Bajing Sudraji bari nyerengeh seuri. Kurang ajar sia jurig. Rasakeun sia modar sia. Ya, peledak keluar cengkang. Acan oge Kirai Getih narajang. Manehna jol ngacengkang manten ka tukang. Aya meureun kana 10 deupana. Para jawara nu nyaksian berarti olohok bengong sabab teu ngarti jeung teu sempet nenjo kumaha carana Kirai Getih bet bisa ngajengkang kitu. Direret ka Bajing Sudraji, sikapna masih seperti samemehna teu jiga-jiga tas ngalakukeun serangan. Pikeun Ki Tengku Raja Pasai mah hal kitu teh lain perkara aneh deui. Sanajan mahna oge henteu nempo wujud serangan anu keuna ka Kirai Getih. Ngan mahna yakin Bajing Sudraji geus ngalakukeun serangan. Sabab pikeun manehna lain sakali dua kali nempo Bajing Sudraji nalika tarung. Sedangkeun Kirai Getih satutas ngajungkal cukup jauh. Gurinjal. Kencang ngagurinjal cengkat nangtung deui di barung paroman kahuru amarah. Katempo lebah dadana ngebol semu wubung. Untungna Kirai Getih salaput awak geus dilapis ku hawa sakti weduk karang.
coba mun henteu nasibna moal jauh beda jeung 7 urang jawara anu binasa kayan dadana jebol nalika di pilemburan teh. Cuy, teu nyangka si laing boga serangan aing jiga kitu patut. Tapi oman dewek ulah disarwakeun jeung jawara sejen sia. Serangan Andika Cikene moal bakal sanggup ngajebol dada dewek sejuring. Ceuk Kirai Getih tetep pinuh percaya diri. Senajan hate mah lelenyapan sabab serangan anu Cikeneh keuna kana warugana sanggup nembus lapisan cangkang waduk karang. Jadi karasana lumayan peureus jeung linu. Mun diitung kakarak ayeuna mahena ngarandapan ka nyeri beda jeung anu geus-geus. Hei, juring, sing bener deuleu tarung teh euy. Heug sing ragot lain make cara serangan jika itu patut. Sok urang secara lahir tarungna deuleu sia. Sambung Kirai Getih bari macuhkeun deui tangtunganan. Nya heug lamun kitu kahayang Andika kuring nuturkeun kumaha kahayang Andika sor maju. Cek Bajing Sudraji nyalesenakeun. Sedengkeun serangan anu Cikeneh ngajungkalkeun Kirai Getih nyaeta Samsar Bayu Jebagendran. Jelasna Bajing Sudraji bisa madatkeun angin sapadat-padatna nepi ka jadi sateas batu. Jadi wajar mun Kirai Getih ngajungkal lir dihantem ku jungkiringan batu gede. Geratada sia juring, rasakeun paralel jewek. Hiya, curelat, jeleng sabrut hiu. Harita Kirai Getih ngabalakan maju narajang. Pereupna ngabelesur lempeng nguntabkeun galura tanaga jero anu lumayan raungkah. Salianti boga ilmu kasaktian tur kadigjayaan, Kirai Getih oge didukung boga jurus-jurus kanuragan tahap luhur aliran tatar basisir kaler. Hiuk sauplos ngan orokaya tenggelan Kirai Getih molos ngahakan angin sabab bisa diatahkeun ku giwaran tak-tak Bajing Sudraji. Hiuk lapas yut gentak Kirai Getih mindo serangan pereup buleudna ngabelesur meh jiga anak panah muruput ngahujanan. Nu diserang Bajing Sudraji tapis giwar ambar ngagulak gilek tak-tak jeung ngagusar geser kuda-kuda ngajadikeun belesuran pereup Kirai Getih taya nu keuna timbang nyararipat jarak salembar bu. Cenang hiut hubuk hiut hubuk hiut plos hiut. Kirai Getih coba ngarobah gaya serangan setengah ngagajeleng tenggelan dipareasi jeung tajongan-tajongan suku. Mimitina Bajing Sudraji tetap ngimbangan serangan Kirai Getih ku gerakan-gerakan ambar. Ngan dina gebragan K20 kuda-kuda Bajing Sudraji jadi mancuh papat pancer jeung 2 dampal leungeun ngaberebet nguntabkeun hawa ka cidanyong kampanasna. Des duara. Jurus Jagra Geni Jebagendra nyuk cukup mentalkeun Kirai Getih pikeun kadua kalina. Kirai Getih sanajan mibanda lapisan cangkang waduk karang, hawa panas Jagra Geni tetep karasa ngajelatot kana kulitna. Kirai Getih kadenge ngalenguh. Kurinjal, ganjang Kirai Getih ngakurinjal hudang deui. Sebagian bajuna katempo tutung kaduru. Hegak. Ambekan Kirai Getih ngahegak tanda beki ka hudang amarahna. Salian eta mahina oge kaget dumeh kakarak ayeuna salila ngagem ilmu waduk karang bisa ngarasakeun kanyeri. Nyaan hebat oge tenggelan si lain teh juring. Kakarak kiwari dewek bisa ngarasakeun kanyeri jeung kabeunangan. Tapi ulah waka gede hate sia. Sakieu mah masih can cukup bisa ngelehkeun dewek sejuring. Memangnya mun jawara sejen mah di awal mula oge pasti geus binasa ku serangan munggaran Bajing Sudraji. Bubuhan Kirai Getih mibanda ilmu kawadukan sajenis cakra karang. Jadi serangan sakitu masih bisa katahan. Nyasok urang buktikeun we Kirai Getih.
tong loba nyarita, tong kagok mending gunakeun tanaga kere riwa karang supaya teu loba ngajungkal ka tukang jiga budak leutik. Cek Bajing Sudraji saeutik mancing amarah musuh. Lah, teu kudu ngagunakeun ilmu kere riwa karang heula deuleu. Sakieu oge si lain can sambat bisa ngaluarkeun getih tina sungun dewek sejuring. Tang-tang Kirai Getih laju ningkatkeun aliran tenaga jero sabaraha kali lipat. Heug atuh, lamun Andika hayang nyebrot getih matina sungut, kuring nuturkeun ka hayang Andika. Hayo, urang jajal deui sia juring. Ya, sebrut supus. Kirai Getih maju deui narajang. Ku ayeuna mah bobot tanaga jeung seranganana kaukur beuki ngalipat. Satiap tenggelanana ngadarius bangbaraan ngagalura kuat. Pikeun yang hareupanana Bajing Sudraji tetep masih ngagunakeun jurus ciptaan sorangan nyaeta Jeba Gendran. Sapasang leungeunna ngaliuk alon silir angin, nyentakeun tanaga manglapis-lapis nada setiap serangan Kirai Getih anu ngagempur. Des des plak plak keduk des duar. Satiap bentrokan leungeun nimbulkeun sora pating geledruk jeung sentakan angin ka sagala arah. Pasir jeung taneuh kuat karabeng haliber ka jomantara. Kirai Getih sempat ngajarijeg heula sabaraha lengkah ka tukang nu akhirna nyebrot anu akhirna nyebrut deui narajang ngarangseg teu mere omber kalawan. Atuh der we Kirai Getih kalibat tarung campuh jeung jawaratan patanding si Langlang Jagat Bajing Sudraji. Para jawara sejen anu merhatikeun di sisi pakalangan beuki malundur ngajaga jarak. Meureun inggis nempo jejegerana bantrokan tenaga jero anu pating burisat ngaluarkeun hawa panas. Aya perbedaan anu katara tina kancah tarung. Kirai Getih karakter seranganana ganas, garang, jeung nguntab tanaga rosa. Sabalikna Bajing Sudraji dina ulin Jeba Gendran gerakanan luwes, lambat, ngadayu angin. Parandene kitu jurus Jeba Gendran ngagunakeun serepan tanaga alam, tanaga angin, cai, seuneu, jeung bumi. Eta jurus Jeba Gendran mangrupakeun jurus ciptaan pribadi Bajing Sudraji. Jeba Gendran kacipta nalika Bajing Sudraji keur dikurung di lorong jero taneuh balukar kalakuan si dukun mando-mande. Sedengkeun di kancah tarung harita Kirai Getih coba terus ngarangseg ngagalurakeun serangan. Tenggelan rongkahna ngadarius diserang ku tajongan suku ngan orokaya. Kabeh seranganana atah narambag dinaliukan takisan Bajing Sudraji. Malah sabalikna Kirai Getih mendang jumarigjeg kaleled eleh tanaga jero. Dina hiji gerakan Kirai Getih nyeregeun tilu tenggelan ti hareup. Bajing Sudraji gentak ngiser mundur. Leungeun kencana ngubet disambung dorongan tapak bumi leungeun katuhu. Plak plak keduk des dua. Iya. Kirai Getih ngajengkang ka tukang. Sabab dada lebah kencana tepat pisan kabeunangan. Sanajan mibanda kakuatan waduk karang teu burung ngudupruk kumargungan. Teu lila cung. Kirai Getih cengkat deui. Bre katenjo. Dina palebah dada kencana semu ngebul bari nyulikat kulit. Nandakeun cangkang waduk karang memang bisa ditembus ku tenggelan Bajing Sudraji. Kirai Getih macuhkeun di tangtungan di barung ambekan reng hapranju. Kirai Getih mending geragunakeun aji kere riwa karang. Sabab percuma tatagenan ngandalkeun cakra cangkang waduk karang ari kieu buktina mah bisi ancur manten eta dada ilaing Kirai Getih. Cek Bajing Sudraji ngahayohan
sangkan Kirai Getih buru ngahadirkeun kere riwa karang. Sabab ajian kere riwa karang eta mangrupakeun ajian anu jadi tingkatan akhir ilmu waduk karang Ki Bajing Sudraji, wadukna Kirai Getih. Cuy, sakieu macan naon sia jurig, asa teu perlu pikeun dewek ngagunakeun kere riwa karang. Anggur beakeun heula tenggelan Andika kana awak dewek, pek geura beakeun tanaga ilaing. Hayangnya na bisa ilaing nepi ka ngutahkeun getih dewek sajuri. Sabenerna mah Kirai Getih nyarita kitu teh ari hatena mah mimiti was-was. Buah-buah bener lawan manehna teh silanglang jagat. Ngan gancang rasa was-was dikepeskeun jauh-jauh. Cek pikirna asa moal mungkin Bajing Sudraji datang deui ka Tatar Sunda. Ayo sia juri, geura beakeun tenggelan maneh kana awak dewek. Pek geura beakeun sia juri. Tangtang Kirai Getih saya gadeui pikeun tarung. Kitunya. Heug atuh. Ayeuna giliran kuring ya anu rek nyerang ka Andika. Nya sopek serangan maneh teu burung ditanah ku dewek sajuri. Cek Kirai Getih bari ngabusungkeun dadana siap nadah kana serangan Bajing Sudraji. Heug hayang Andika kitu mah. Cacap nyarita kitu Bajing Sudraji mimiti ngarangseg maju. Jirimna teu ngabelesat tapi ngagunakeun lengkah-lengkah antare dibarengan ku seoran-seoran angin kuat tina liukan sapasang leungeunna. Satiap lengkah suku Bajing Sudraji ngageterkeun lemah sarta saeutik mebes ka jero tanah. Kirai Getih kuat ka molohok dijieun kaget. Asa kakarak meureun nempo bentuk daya serangan samodel kitu. Ngan teu lila kakagetna teh sabab kasarempek kudu ngabendung serangan musuh. Tilu serangan samsar bayu Bajing Sudraji harita rikat ditahan ku takisan silang. Des wut jelebet solontot. Kirai Getih nyolontot. Bajing Sudraji nyusulkeun serangan ku jurus banyu sangra. Jagra geni dipungkas ku tapak bumi Jebagendran. Buki wut. Kirai Getih coba nahan ngan timbang sanggup sakali dua kali nadahna. Kaditu nama serangan Bajing Sudraji labas. Dadana jadi samsak tenggelan Bajing Sudraji. Des kaduh celebet des dua. Kirai Getih akhirna pepes endau. Manehna ngajengkang ka tukang bari nyebrotkeun getih lalambaran dina bibirna. Kabu. Kusak. Kirai Getih tuluy ngusek kumargungan maring lemah. Dadana garareuneuh tur darekok tandaning cangkang waduk karangna hancur ku serangan Bajing Sudraji. Para jawara anu nyaksian kana eta kajadian kuat ka molohok mata simeuteun. Pada teu nyangka Kirai Getih anu kaitung jawara kahot bolongkotan teh antukna bisa ngaluarkeun getih oge. Sawareh jawara mimiti yakin lamun lawan Kirai Getih teh bener-bener langlang jagat Bajing Sudraji. Cukup lila Kirai Getih ngudupungna. Ngan antukna cung Kirai Getih nangtung di barung beungeut geus teu puguh rupa. Nyaan ieu mangkruk sanggup ngancurkeun cangkang waduk karang dewek. Buah-buah bener manehna teh silanglang jagat meureun. Gerentes Kirai Getih bari mancuhkeun deui tangtungan sanajan semuju marijeu. Kumaha Kirai Getih? Lapisan cangkang waduk karang ayeuna geus hancur. Terus rek kumaha peta Andika? Tanya Bajing Sudraji tetap datar teu kadenge nanda adigung-adiguna. Nyaan ilaing hebat oge sia jurig. Dewek nepi ka dijieun utak getih kieu. Tapi ingat, dewek masih can yakin mun sia bener silanglang jagat sia jurig. Cek tadi oge ari soal percaya jeung teu nama eta mah terserah Andika Kirai Getih.
kuring moal maksa kudu anjeun percaya ka kuring. Tempas Bajing Sudraji. Kusabab lapisan cangkang waduk karang geus hancur. Heug ayeuna dewek erek ngawatek ajian kere riwa karang. Perlu diinget sia ku Andika Bajing Sudraji. Lamun dewek geus ngawatek ajian kere riwa karang, sagala serangan Andika rek sakumaha kuatna oge moal aya naonan sia juri. Nyasor urang cobaan we kumaha beh nangke teu kudu loba ngomong Kirai Getih. Walon Bajing Sudraji tetap tenang. Kurang ajar. Setrep hus. Harita Kirai Getih ngarapatkeun dua dampal leungeunna hareupeun dadana. Panonna dipereumkeun, biurna kunyam-kunyem macakeun jampe pamakena. Anu rek dihadirkeun ku Kirai Getih kiwari nyaeta ilmu kere riwa karang. Jelasna Kirai Getih rek salin jinis atawa rek ganti wujud jadi jiri makhluk sejen. Numutkeun riwayat anu enggeus-enggeus aji kere riwa karang rada sejenis jeung aji Batara Karang. Ngan aji riwa karang masih kena satingkat aya di sahandapeun Batara Karang milik Kilanang Karang. Nalika Kirai Getih keur ngawatek aji kere riwa karang, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur tipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.